mah lain ti dewa, doraka mah lain ti saha-saha, loba nu nerangkeun doraka teh lobana mah ti indung bapa. Lamun urang hayang dina katerangan disebutkeun sabab pangeran moal narima pangampuran urang lamun can meunang ridho tinu jadi indung bapa. Lamun hayang hurung nangtung siang lempang sagala aya teu kudu munjung ka gunung, munjung makan nu agung jeung penta doa nu jadi indung. Hayang beunghar teu kudu meja kasagara, teu kudu menta kasagara, menta makan nu kawasa. As-salatu khairum minan naum. Tala'al badru alaina min thaniyati wada wajaba syukru alaina bada'a lillahi tala'al badru alaina min thaniyati wada wajaba syukru alaina bada'a lillahi صلوا على النبي محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah geus sareuri nya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah. Kudu nangtung cenah ge. Punten ka pangeran. Awas tum bios ngadeg. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum. Kurang kompak. Fil alamina innaka hamidum. Para alim ulama, tokoh agama, para ustad, para kiai anu kujisim kuring dipihormat mugia kalayan ku ilmuna Allah ngamuliakeun mulia di dunia dugi ke akhiratna, amin. Aparat pemerintahan desa tikawit kuwu rurah dugi ka RW RT na mugia dipasihan kakiatan kanggo ngemban amanah syariat nama ti amanah urang pakembangan hakikat nama amanah ti Allah ngaran-ngaran amanah kahade bakal panggih jeung pertanggungjawaban. Untung urang mati jadi rurah-rurah acan jadi moal dipenta pertanggungjawaban. Pikir heula kulukum ro'in wa kulukum mas'ulun an ro'iyati. Setiap diri anjeun teh pamimpin jeung bakal dipenta pertanggungjawaban. Sakur-sakur nu ngaran manusia rek budak leutik, budak gede, kolot budak nu penting geus balik lamun paeh beda jeung sato paeh dijarian ngan digorogot ku bilatung, tapi manusia maot sageningeun digorogot bilatung bakal panggih jeung kecap balitungan. Istri nusok ngabunikeun duit dina kutang keneh dipenta pertanggungjawaban. Bapana duit teh geus ere padahal ngaganjel teh di dieu. Bapana nu kabiasaan nyamunikeun duit dina kos kaki keneh ibuna wayahna duit tenang sakieu padahal ngaganjel na kos kaki. Budak popolotot ka indung bapana atanapi indung bapana
teu amanah ngajega budakna sadaya bakal dipenta pertanggungjawaban. Jadi mugi-mugi urang salamet tah nampi amanah, salamet di dunia dugi ke akhirat, amin ya robbal. Urang doakeun dulur-dulur urang kerabat paku nembean diwartoskeun nuju teu damang, saha wae urang pakembangan nuju teu damang urang doakeun mugia diangkat panyawatna, amin. Urusan gering mah lain urusan warasna, tapi urusan gering mah urusan kumaha erek warasna. Dari waras mah kumaha bae ge cager, ngan proses ek warasna naha kufur naha nikmat. Loba jelma lamun hayang cager mah tah uyuk getih kobra haram apanan diturutan diuyuk cager, duh aing ku getih kobra haram. Mun hayang cager mah ku herbal geus we teu pira ku kunyit make endog beubeuremna halal cager. Jadi urang doakeun nuju teu damang mugi dienggal didamangkeun deui, amin ya robbal. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, simkuring ka dieu ka hade sanes ustad sanes kiai komo ka ditu nama ulama yai sanes. Simkuring tadi disebatkeun dosen di Uniku jeung sok ngawayang cekeng TK astum geus ngawayang bae muludan oge di Jati 7 kamari di Majalengka ngawayang muludan, engke tanggal 5 di Cilaja ngawayang wayang we atuh henteu cenah engke ngawayang mah kudu leuwih gede. Jadi simkuring ka dieu moal bade ceramah urang coba ngobrol wae ngaler ngidul sugan anu diobrolkeun ku urang janten manfaatna. Sabab naon? Sabab urang digubrakeun ke alam dunia dibere hate jeung rasana, dibere panon jeung awasna, dibere cepil jeung reungeunna, tah anu tilu eta urang anggo. Sabab diancam dina keterangan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Diancam dina keterangan jalma bakal cilaka digubrakeun digolocorkeun ka neraka sabab naon? Lahum qulubul la yafqahuna biha, jalma nu boga hate tapi teu boga rarasaan. Cek urang Garawangi mah nu teu gableg rarasaan. Nu kumaha cenah jalma boga hate tapi teu gableg rarasaan? Cek urang Kuningan mah ngayah. Cek urang Garawangi jenuk, cek urang Pakembangan naon? Lo bau aing nyaho sia bahasa kasar aya naon deui seueur lalemes wae ngomongna aya naon deui ngabadeg tah kaluar sia ngabadeg jalma nu boga hate tapi teu gableg rasaan. Contoh kamari urang diuji ku dongkap si Covid tah didinya diuji hate boga rarasaan tanteuna. Tatangga simkuring ngamuk ka rurahna babaturan kuring nu jadi RT lanceuk kuring dipolototan ku wargana. Urah si uwa ngamuk teu karunya sia ka aing nitah KTP dipotokopi, kartu keluarga ku aing dipotokopi menang ijeum ka tatangga cenah rek menang bansos geuning nu menang teh dulur sia kabeh atuh aing nambah teh dibere. Ih gak di ditu sia teh di ditu di ditu cicing di ditu dulur kuring nu jadi RT na oge. Cicing sia cicing simkuring teh dah hayang apal atuh nu jadi RT da pun lanceuk nu jadi lurah babaturan cengeng teh arurah ka dieu sia kunaon itu si uwa ngamuk erek teu ngamuk kumaha aing sakabeung mah hanjakal jadi lurah nah ari jadi pamong teh geuning ti luhur dijejak ti handap diduruk ti luhur kudu kieu ti handap geuning kieu
aing kudu kumaha cenaan cek yang teh kumaha atuh caritana heueuh aing teh ngumpulkeun foto KTP di Bah Ero, Bah Ajud, Bah Minta, Bah Surya dikumpulkeun ku aing ari nu turun bantuan data teh beda diantarkeun data teh ka pusat anu turun beda nu geus paeh ge aya keneh cenah meunang nu jadi lurah bingung teu dibikeun sesuai data pelanggaran bisa dihukum teh lurah da data ti luhurna nu ieu teu dibikeun ka dieu ieu nu ngumpulkeun karunya aing pasti dipolototan so teu bisa nyalahkeun lurah da lurah mah sesuai data lamun dibikeun bae teu sesuai data lurah bisa dipenjara karunya karunya ari geus kuduna kumaha tah di dieu urang nyenak pelajaran lahum qulubul la yafqahuna biha teu kudu nyalahkeun lurahna teu kudu nyalahkeun kuwuna tapi balikeun deui ka hati sewang-sewangan zaman Rasulullah nalika saparantos perang tah ngajejir mayit ngajejir nu korban ayat tiluan ngajemprah hirup keneh petugas kesehatan belenyeng datang ka nu kahiji jang inum cai cek nu kahiji kumaha ngajawabna aing mah kuat keneh bikeun ka nu itu belenyeng pindah ka nu kadua inum cai jag ulah kuring mah kuat keneh tuh nu itu leuwih butuheun nunjuk ka nu katilu belenyeng ka nu katilu inum cai kumaha cek nu katilu aing mah kuat keneh bikeun tuh kanu itu nunjuk kanu kahiji berebet kanu kahiji maot pindah kanu kadua maot belenyeng kanu katilu maot sahabat Rasulullah sok sanajan butuh tapi ningali batu leuwih butuh dibikeun urang mah beda sawah saminggu deui panen di gua pare sabaraha karung aya beas seueur motor gableng mobil aya imah mewah menang bansos dihakan keneh kuduna kumaha atuh geus nu geus mah geus bae teu kudu dipikiran ngan engke kapayuna urang tata deui hatena lamun urang menang bansos teh parurah pakuwu ditampi bansosna tapi kuring era imah pageuh keneh beas loba keneh pare aya keneh palahan sawah bakal dipanen budak ti kota ngiriman keneh mana warga nu leuwih butuheun tuh di pojok bikeun ka ditu leuwih butuheun kitu kuduna mah urang mah beda nu aing jang aing nu batur jang geus nu geus mah geus teu dipikiran ayeuna ngawitan wengi ieu lamun urang menang bantuan mikir bisi aya nu leuwih butuheun parurah cik tingali bisi aya nu leuwih butuheun aya cenah tuh rangda anakna 20 bisi bade kawin randana cenah pasikeun ka ditu urang doakeun ngawitan ayeuna urang pakembangan boga hate tapi dipiara rasana amin nu kadua walahum ayunu la yubsiruna biha boga panon tapi teu dianggo awasna panonna mah awas guralang gorolong ningali nu beureum nu hideung nu koneng nu oren nu hejo nu bodas katingali tapi awasna teu dianggo siga nu kumaha cenah ge aya lamun budak keleulempangan bajuna geus goreng sendal sisirangan nu hiji beureum nu hiji coklat bari jeung geus pagat sapatu geus belel katingali budak teh jalma teu boga urang teh aya sapatu budak nu alus keneh disamper jang boga bajungan sabaraha hiji gaduh hiji maneh bapana ka mana tos maot aduh budak yatim belanyang ka imah ibuna tingali itu budak yatim perlu pangmelikeun sapatu jeung bajuna mun teu dipangmelikeun aya nu bisa dipake keneh katingali dibikeun ngan di urang mah pada bager ka budak yatim keur ngincer indungna bager ka budak yatim teh jang bade sakola jajanna ye 20.000 nuhun jang salam ka mamah eta mah modus kamu kancawan teh geuning guys bercanda kancawanku pamajikan mah heureui bercanda cenah kitu cicing pangtarikna korban sih kan mah yeuh
Ibu bapak hadirin rahimakumullah, panon dianggo awasna engke mah lamun aya budak make sarung geus galing mamawa karung mau proposal geus lecek assalamualaikum mun ka deuleu teh ulah diusir jang eueuh nu bagaimana jang padahal tati imahna lamun aya bere mun teu aya ulah nganyarikeun hate jang keur ngabangun pasantren mana geus 10 tahun can anggeus kan loba proposal geus lecek teh ditawarkeun keneh bae mun aya bere mun teu aya peupeujeuh jang hampura ayeuna moal teh samere ngan didoakeun mudah-mudahan kenging tinu loba jig indit ka ditu kitu keudana mah anu katilu walahum adzanu la yasmauna biha gaduh cepil tapi teu dianggo reungeuna ngadengena mah ngadenge ngan sok pura-pura teu ngadenge cek dalam kurung nama pura-pura aya di dia gobloknya ayeuna mah kabongkar sia tadi mah seueur cenah loba ngabadag gaya keluar gaduh cepil teu dianggo reungeuna nu kumaha tah Majid Al Muhsin tajuk di tiap kampung lu jadi saksi kurang kumaha adan subuh si abah as-sholatu khairum minan naum cek urang teh duh aing mah adana ge jalma teh paeh kitu nu adan sia karunya aja bagus kolot beres muji beres adan beres sagalanya adan nya komat nya imam nya makmum kadang mah dawuh nu datang nyobaan muji eling umat muslimin muslimat aya di dia muji kieu hayu urang berjamaah salat subuh itu kewajiban keur urang di dunya da geus kolot pikeun pibeukeulun urang jaga di akhirat ngalieu kakatuhu jama teh karandi sakali deui eling umat sampai kaberesna pibeukeulun urang jaga di akhirat ngalieu ka kencah dipantu kenca eueuh nu datang si abah kreatif mujina diganti eling umat teu eling dewe nu datang tang kema abah nu anom nonoman nalika ek adan magrib teh abah istirahat bae heula nu ngora nu adana asyhadu an la ilaha illallah ngadadak ngadenge adan magrib gitu urang Pakembangan datang kabeh ka masjid anjir nu adan saha eta ribuh kumpul wah si Surasep adan alusep tuluykeun baralik deui we kabeh sugan teh rek nulu salat magrib ngan hayang apal nu adan si Asep cenah adan geus tuluykeun ku nu ngora lamun aya nu sepuh abah tos istirahat bae ngageruan hayu urang salatna ku urang tegaskeun hayya 'alas shalah nu ngora engke mah Pak nu adan teh lain berarti si abah ditukangkeun karunya kamu adan lohor nya sorangan wae abah gampang lamun hayang adan lohor lobaan adana jam 10 cok gara cobaan Allahu akbar nu di leuweung turun nu di sawah datang nu di imah ge keluar ya Allah si abah stres jam 10 geus adan lohor abah kaeling ka dieu urang cuang ruqyah si abah keluar mulak cangkeng anu edan saha koplok aing adan lohor sesuai waktu eueuh nu datang aing adan jam 10 sia datang kabeh geura sok nu gelo aing tah sia mun kitu kajadian kabehna edan kabeh gitu. Walahum adzanu la yasma'una biha boga cepil tapi teu dianggo reungeuna
tah lamun aya jalma boga hate teu dianggo rasana, boga panon teu dianggo awasna, boga cepil teu dianggo reungeunna, ulaika kal an'am, anu kitu teh sapertikeun binatang, balhum adol, leuwih rendah tibatan sato, ngandung harti. Lamun sato nu pangrendahna babi, manusia bisa leuwih rendah tibatan babi. Ngomong babi nang ngalih ka dieu tuh Bu. Tuh sia di panggung lobaan. Lamun sato nu pangrendahna anjing, manusia awas ngomong anjingna ulah ningali ka panggung. Manusia bisa leuwih rendah tibatan tuh ibu palih ditu, Pak tarik teh nyebut anjingna tah cirian. Kemun balik pegat sia. Manusia si horeng teh teu jauh mulia, leuwih rendah balahan tibatan sato, anjing jeung babi. Lamun urang boga hate teu dianggo rasana, boga panon teu dianggo awasna, boga cepil teu dianggo reungeunna, wangi ieu tah urang babarengan. Lamun cariosan simkuring sae mangga tah tingali wujudna teu ganteng mah, tapi cek pamajikan abdi panggantengna. Sabab di imahna awewe kabeh da anakna ge awewe. Tong ditingali wujudna pirengkeun bae ku cepil cariosanana. Lamun sae lebetkeun kana hate, ngawitan sresepkeun kana hate. Bade bener da mending ngawayang tinimang pangajian. Da keur ngawayang mah jagat kopi hideung teu diaduk teh aya. Pas nalika kayu agung babar wite samia rempel godonge kopi hideung tidak aduk aya suruput. Kayu agung babar wite samia tuh ani nuluykeun da kopi hideung teu diaduk. Jadi mending ngawayang. Tekedah bapak, tekedah diaduk. Asli pamuranya. Lamun eueun adusna bae. Ibu bapak hadirin rahimakumullah. Wengi ieu bisi anu sae mangga candak kanggo bekal urang sasarengan. Timbul pertarosan tadi disebutkeun wanci magrib teh aya wajib ngaji sae. Sabab naon pidawuh Allah anu kudu ngenalkeun anis kurli wali walidaya nyaeta kudu syukurkeun ka kami pidawuh Allah jeung ka indung bapana. Kira-kira saha nu pertama ngajaran budak kudu hormat ka bapana, budak kudu dedeh ka indungna, lain guru ngaji, lain di sekolah MA, lain di sekolah SD atau MI, tapi nu pertama kudu mere nyaho yen bapana kudu dihormat, indungna kudu dipika dedeh nyaeta ku indung bapana jeung nu saimah jeung budak urang. Teu bisa urang nyalahkeun ustad, Pak Ustad geuning anak urang mah badung-badung teuing pandi titah ngaji di dieu teh supaya soleh. Kahade ustad teh lain pegawai bengkel. Hok ka bengkel mah ban betus tingali waras sugan budak baong asupkeun beka pasantren geuning badung keneh palang siang ti leutikna teu dicontohan kudu dicontohan ku indung bapana. Kumaha ameh budak hormat ka bapana ku indungna contohan indungna hormat ka bapana. Kumaha budak sangkan nyaah ka indungna ku bapana ajaran bapana nyaah ka indungna. Contoh pan ari budak mah nyontohan holot simkuring teu jauh-jauh Kang. Subuh budak simkuring libur ti pasantren ngaran-ngaran sok sanajan budak santri keur subuh mah hese hudangna kuring uih ti Tajung da jeung indungna teh pasea tuh dede subuh salat kumaha ngajawabna iya mau sabab ditabeuhna ku nada anu tinggi dijawabna ge kudu tinggi. Urang ngaguran budak urang ujang oi tuh simkuring praktek kapun anak uih ti Tajung salat subuh naik di usapan tonggongna de subuh salat nyah bentak kumaha ngajawabna iya mau udang budak si horeng teh teu kudu popolotot ameh ngajawabna teu molotot dicontohan kabayang bapana reka sawah neangan nanyakeun arit teu pira nanyakeun arit pira ku kudu bari molotot ka pamajikan. Ibuna lamun ek bangkat teh yeuh ari teh kudu di dieu geus siap. Ameh aing teu pusing.
budak nanti ningalikeun anjir si bapak main arit molotot bapak narek mangkat gawe neangan kos kaki bebentak ka indungna mamah lamun bapak rek damel teh kos kaki teh di dieu deket jeung sapatu kuduna mah sampai teu lieur neanganna budak teh ningalikeun anjir si bapak neangan kos kaki molotot kumaha jadina budak narek main bola neangan baju olahraga pan molotot deui mamah lamun dede rek main bola teh baju teh di dieu deugeus sapatu bola tuh mamah nurutan tapi lamun cek bapana teh mah lamun bade angkat kaos kakina caketkeun di dieu nya supados teu lieur budakna teh mikir sabaraha kali mah mun dede bade main bola acuk olahragana di dieu nya ambeh dedena teu lieur milarian pan ngeunah. Jadi lamun budak hayang hormat ka bapana contohan ku indungna mun budak hayangnya ka indungna contohan ku bapana mun rek angkat damel teh mah angkat heula aya nyebut mamah di dieu aya namanya ibu aya bunda aya geus teu naon bebas da ibu-ibu kan umi aya tamun ek mangkat damel teh bunda papap bunda mah jeung papap meureun nya dedi oh bunda doakeun dedi bade narik heula ojeknya can naik cek pamajikan teh dedi taking hawa sudah bunda ge bade ngoyos nu di dinya kabayang dinda ngoyos cek salkina pugu dedi ge bade nyaplak engke henteu diaduk pak ya Allah kurang doakeun mudahan sing sehat pak ditampi heula wios urang patokana Cikopi erep ngajina enggesannya kopi erep enggesan ulah ditambahan deui ya tuh bunghak beteung nalika bapana bade angkat teh coba mah bapak bade angkat heula nyalam dicium tangan aku pamajikanna eta aya tarang lega hareupeun bibir nu jadi salaki dicium tarangna oh tara je kumaha ieu teh era cenah ge teu kudu era ngawitan ti ayeuna silih pika deudeuh pika nyaah lamun rompok geus aya butir-butir cinta antara ibu dan bapaknya budak ge bakal eraeun ek popolotot teh kan tinggal ngabalikeun ari bapak sok nyentak ka mamah henteu awas ya wani nyentak bapak gitu tah lamun anak poplotot ka bapak mamah tara kitu ka bapak nyarios nah geuning kitu oh nya punten atuh kitu nurutan mun urang salah teh bapana hampura mamah katingali ku budak oh lamun salah kudu menta hampura mun budak teu menta hampura mamah lepat junkeun hampura ka bapak sok menta hampura kitu dicium tarang ge mah ngaleos tah kahade ayeuna mah beda salaki indit gawe teh pamajikan langsung nyetel TV nyetel sinetron ku menangis membayangkan betapa sinetron pak kuduna mah bantuan bapana leos usaha ku ibu dibantuan doa naon salat duha Allahumma in kana rizquna fis samai fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana baidan faqribhu nun Gusti lamun rezeki caroge abdi kanggo nganapakahan abdi jeung anakna lamun di langit keneh fa anzilhu lungsurkeun ya Allah lamun di bumi fa akhrijhu kaluarkeun ya Allah wa in kana baidan mun tebih caketkeun ya Allah mun haram halalkeun ya Allah eta hebat salat duha sok ngabantuan ku duha jujur we atuh Bu tara mah cicing wae geus tarawih tah ngawitan ayeuna hate dipake rasana engke mah nalika carogena geus saged dek mamoa jujur datang eta ge gawe Ibu nyapa salaki tukang useup teh contoh salaki sabar kabayang ampul we dideulekeun ti isuk nepi sore apalagi ibu nalika salakina mawa jujur mamah doakeun bapak rek berjuang neangan rezeki pandi polototan rezeki tende mangkat jam genep isuk balik jam genep maghrib
ka imah mau benteur 3 leutik coba sagede cinggir lag-lag kusia. Nah, Bapak ngawitan ayeuna mulai kabuka kunaon Bapak nguseup ngan menang benteur nu leutik bae doana teh dibarengan ku pamajikan urang. Doakeun nya atuh doakeun Ibu. Jadi lamun mawa jejer teh didoakeun jig indit baralu mampah Bapak ni didoakeun ku abdi ngaleos ek nguseup ngadoakeun Allahumma in kana rizquna fis sama'i fangzilhu wa in kana fil ardi fakhrijhu wa in kana baidan faqribu salaki karek lempang kalebak lauk geus gantian mana nya cenah nguseup teh. Pan geus dihareosan gancang kumpul di dieu tuh pamajikanna geus salat duha ngantian mana umpan can dialungkeun kitu. Langsung jerut teh langsung cicing keleweng upan dialungkeun kalebak giriwil bayawah panna meunang. Keleweng hiu tah naik keleweng buaya mah naik doa pamajikan aing keren kitu. Naon bae tong diseungseurikeun Ibu nguseup teh tetangga simkuring Pak Ibu panjang lalakon tetangga simkuring salakina tukang nguseup maot ek dibikeun tak usupna teh kangaan bilih pergi useup itu nu bapana datos teu aya bapana bener rek dibikeun mangga lah kayak atunya minggu hareup sok tingalikeun heula sing hayang sosonoan jeung useup minggu hareup teh ditagih Pak ceuk eta useup janten leweh sateh kunaon ceuk alim inget ka bapana oh ari keur aya dicarekan ari geus useupna ditangkep kahade doakeun we. Mulai engke malamun salakina rek gawe ek jualan buah-buahan rek jualan es cendol nalika bade ngaleos jig bapana didoakeun leos mawa cendol urang ngadoakeun Allahumma in kana rizqun Gusti lamun rezeki caroge abdi nuju ngaleos nyandak es teh mun di langit lungsurkeun di bumi kaluarkeun mun tebih dongkapkeun 20 menit pan salakina datang deui. Ya Allah dibayar kes doa aing bapana geus erep lain erep aing ti soledat es ragrag kabeh cenah. Dadoana kurang ikhlas meureunna. Contohan ku urang ambeh budak hormat ka bapana dicontohan ku indungna ambeh budak nyaah ka indungna dicontohan ku bapana. Leres kopina ditampi deui yos. Enak pisan kopi aing teu ngarti nya ongko nawaran kopi diinum ulah kumaha teh. Ulah kalau enak berarti barokah. Ibu bapak hadirin rahimakumullah. Hiji waktos aya saurang pamuda dongkap ka Rasulullah. Naros ieu pamuda, ya Rasulullah man ahaqqa bihusni suhabati. Ya Rasulullah saha jalmina nu kedah dipikannya ku abdi, saha jalmina nu kedah dipika deudeuh ku abdi. Rasulullah ngawaler ummuka indung maneh. Saeuna Bu? Indung. Qala tsumaman qala ummuka sahade ya Rasulullah indung maneh. Qala tsumaman qala ummuka sahade ya Rasulullah indung maneh. Qala tsumaman qala abuka sahadi ya Rasulullah bapa maneh. Indung 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 bapa ya jadi indung sabaraha kali? Telu balik ti dieu bebeja kasih mama mama indung teh kudu tilu geuningan. Bebeja ka bapa dua deui ih ame rame da kudu indung 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 lain kade jang lain gitu. Indung 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 bapa ngandung harti posisi derajat indung 3 kali leuwih luhur tibatan nu jadi bapa. Nah geuning bisa kitu urang bayangkeun wae nya indung keur ngandung 8 bulan Mang Koko tah seniman Bandung nulis anak king jimat awaking basa emak mulung Tanjung rebun-rebun di pakarangan nu remis kene harita keur kakandungan ku hideuk nu jadi indung keur kakandungan mulung Kembang Tanjung
bakal jadi harga eta kembang Tanjung. Mun ayeuna mah lain mulung kembang Tanjung nu jadi indung keur hamil belenyeng ka wahaji. Wahaji sing aya seseuheun diseseuh ku abdi, wahaji sing aya kumbaheun ku abdi dikumbah. Cek wahajina teh, "Jeh pan keur hamil nanaonan?" Kumaha ngajawabna, "Kanggo biaya tambihan bilih ieu lahiran kedah ka rumah sakit." Kabayang keur hamil mikiran nambahan biaya ngabantuan salakina bisi kudu ka rumah sakit indung eta. Nah anggeus cenah geus 8 bulan keur lahiranna, wallahi karunya ka pamajikan. Sim kuring manyaksena nalika pamajikan lahiran. Ibu keur lahiran dibandingan ku caroge. Lolobana mah nyamuni di hareup bari udud. Pamajikan bagus. Buki udud teh beuki tarik. Bung ngadenge. Begitu ngadenge. Rokok teh ngeunahnya euy cenah. Sim kuring ngabandingan pun bojo lahiran eta mah geus sujud, geus ruku, geus ngadangkak, geus belah dikaluarkeun diangkat sangkan ngagedean gua garbana teu daek bijil cekeng teh. Ya Allah bantuan eta ningali lambai pun bojo nu beureum siga jawer hayam geuning. Bibir-bibir beureum jawer hayam panan coklat kopi. Nu bibir beureum teh jadi biru. Da keung atuh, alah palang siang pamajikan aing ieu. Bibir geus jadi biru, eta mah borojol kaluar, getih ambarayah kakenca ka katuhu. Naon ditanyakeun ku pun bojo, "Ayah tingali budak normal tah henteu?" Subhanallah. Geus teu mikir getih ambarayah, geus teu mikir kanyeri anu di hareupan, nu ditanyakeun teh budakna nu kaluar, "Ayah tingali budak normal tah henteu?" Cekeng teh normal bu, diadanan heula, diadanan poho kana nyeri. Ku bubidan teh dijahit pan. Kalau kuring teh ceurik bubidan, sesakeun jang aing cai. Ulah dijahit kabeh hese. Poho kana nyeri pak. Geus bibir kitu teh bro lahiran. Nah anggeus anu jadi indung geus kitu henteu. Dinangna nengne baheula mah sim kuring emut keneh pun biang keur ngasuh anak tatangga teh la ilaha illallah Muhammad Rasulullah kitu ayeuna mah henteu ku lagu-lagu ayeuna rungkat ente-entean nyaho atuh budakna teh teu nyahoeun. Erek kumorota diusapan erek sarete a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in Qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul. We asli di dieu mah tempat pasantren kabeh geuning Pak. Duh teu hariwang mesti meni bisa dituluykeun. Tapi lamun di mending-mending tetep bapana nu leuwih nyantri. Satuju? Ibuna mah satengah nyantri. Teu satuju? Tuh cenah sok urang tes heula bapaknya, urang cuang tes yen urang bapak-bapak leuwih nyantri tibatan ibu-ibu. Urang hafalan di tes ku abdinya, ibu bapak abdi maos Quran teraskeun nya. Ke ibu sami. Kade ulah wirangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Seratus. Ke urang cuang pirengkeun ibu-ibunya. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Allah. Bener awe mamung eleh di mana-mana oge. Oh nu hese. Geus ibu nu pondok atuh. Inna atainakal kautsar. Pak kadek nu panjang sia ulah ngawiwira
surat nu panjang Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Tas cekap. Jadi ngabuktikan memang orang lebih nyantri tibatan ibu-ibu. Ibu setuju? Teu dambung eleh awe mah di mana-mana oke. Ibu bapak hadirin rahimakumullah. Hayang ngopi deui kaci. Indung bapak. Kabuktian dina sejarah dicatat dina Alkitab, dicatat dina hadis, aya saurang pamuda jalmi soleh ahli ibadah, jalma beunghar beribadahna di belakang Rasulullah, sunat can pernah dilewat, wajib komodei sahabat Nabi nu dimaksud nyaeta namina Alqomah. Saha cenah namina? Tukang ibadah Alqomah. Berjamaah di pengkeureun Rasulullah tapi nuju sakaratil maut Alqomah teu tiasa nyebut Allah. Kabayang tukang ibadah sunat can pernah dilewat, wajib komodei berjamaah pengkeureun Rasulullah nuju sakaratil maut teu tiasa nyebat Allah. Kumaha beungeut model urang anu salat bagi siga papatong tring 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 assalamualaikum assalamualaikum. Kumaha model urang Alqomah bae ge tukang ibadah teu tiasa nyebut Allah keur sakaratil maut. Abu Bakar As-Siddiq ngaharewas kana cepil Alqomah. Alqomah sebut Allah. Teu bisa Alqomah nyebut Allah. Umar bin Khattab sahabat Nabi anu pangjegerna, Alqomah lamun anjeun teu nyebut Allah anjeun bakal cilaka di dunia, palang siang kudu ditebas leherna ku pedang kaula, kudu dipaehan ayeuna. Alqomah soak muka lambeina hayang nyebutkeun Allah, teu bisa nyebut Allah. Sampai kun lemah lembut Ali bin Abi Thalib Alqomah sing nyaah kana awak sebut Allah, teu bisa nyebut Allah. Mangkana nunuju aya sakaratil maut teh ulah diharewasan ku nu teu pararugu. Sim kuring ngabandingan pun bapak di Juanda nalika sakaratil maut muka bahamna cekeng teh pa Allah haokeun deui. Ulah Allah we Allah we ulah kadereun Allah halokeun deui. Urang mapan beda. Bapak keur sakarat teh nu cikal. Bapana ke heula bapak eueuh ka maot ieu imah nu ieu jang saha? Jang si bungsu tah si cikal. Eta balong nu dilebak jang saha? Leuweung ditongho jang sasok sebutkeun heula bapak geus sing riweuh. Bapak geus moal teh hese parbut. Ulah hariwang bapak ibu lamun hak mawaris mah datang we ka Pakesra. Pakesra pun bapak geus teu aya tapi anakna aya 5, ieu kudu ngabagina kumaha aya mawaris aya hitungan-hitunganna. Awewe menang sabaraha, lalaki menang sabaraha. Lah nu cikal teh sok haweuk. Nu bungsu kadang sok puguh-puguh hayangna kabagi loba. Sok itu kadang kawis mah aya di KUA lain ngurusan nikah wungkul aya bab mawaris. Aya cenah nu hawak tong hariwang, loba nu hawak kana taneuh ti heula dileg-leg ku taneuh. Tong salembang milik tarapahili bagja tarapa ala-ala. Masalah warisan mah kalem we. Tah nalika Alqomah nuju sakaratil maut teu tiasa nyebat Allah, laporan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib dongkap ka Rasulullah, ya Rasulullah cilaka dulur urang, batur urang, sahabat kita yang bernama Alqomah berjamaah di belakangmu, wajib tak pernah ditinggalkan, sunat tak pernah dilewatkan. Dia sedang sakaratil maut tapi tidak bisa menyebut Allah. Kumaha saur Rasulullah, koncina hiji teangan indungna. Jig teangan. Abu Bakar ngulon, Umar ngaler, Utsman ngetan, Ali ngidul. Tatanya ti urang kidul teh, rompokna ibu Alqomah mah kantun ngaler. Cek urang kaler, ibu Alqomah mah kantun ngidul. Cek nu ti kulon kantun ngetan sakadik deui, cek nu teu wetan beras bae ngulon. Pendak di tengah-tengah aya gubuk anu reot. Cek Abu Bakar, ieu imah indungna pan Alqomah teh beunghar. Nah geuning imana siga kieu indungna. Urang buka heula uluk salam dibuka pantona assalamualaikum. Kulo trak tadi buka pantona aya mak-mak geus kolot mak-mak teh
nya heuh atunya mama geus kolot di mana-mana oge. Kelutrak pantona dibuka kaget. Subhanallah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali aya pikeun saeunaon keur sarurumpeun karorompok. Saur Abu Bakar, ibu, nah ibu gaduh murang kalih pameget nu namina Alqomah. Ye si ibu cicing. Wijar menang-menang Gusti petenge ati nira. Ya petenge ati nira. Asik. Aji teu ngeunaheun nya eueuh gamelan kuda. Cek Abu Bakar teh, "Bu, nah geuning cicing wae." Saha nembean teh ditaroskeun teh? Alqomah. Bisi ibu gaduh murang kalih pameget nu namina Alqomah. Si ibu ngawaler teu gaduh. Abdi teu gaduh murang kalih pameget komo namina Alqomah. Dipencar deui Abu Bakar nu ngetan, Utsman nu ngulon, Umar anu ngidul, Ali bin Abi Thalib anu ngaler. Panggih deui di tempat nu eta. Cek Umar, keun kuring anu nanya. Langsung ngetrok panto. Torok, tok, cerek. Wah, eta mah ngawayang. Tok, jreng kata gitu. Uluk salam dibuka deui pantona, ngagebeg deui. Subhanallah, aya pikeun saeunaon deui. Keheula ibu. Geus muter deui cenah da ieu cenah imahna indungna Alqomah, salira teh ibuna Alqomah, cik pikir-pikir sakali deui inget-inget. Kumaha cek emak-emak ieu, da abdi mah teu gaduh murang kalih pameget nu namina Alqomah. Wah, cilaka ieu Alqomah. Sing terang mah Alqomah teh nuju sakaratil maut teh tiasa nyebut Allah. Lamun ibu bener teu gaduh karunya Alqomah, da abdi mah teu gaduh murang kalih pameget komo namina Alqomah. Laporan deui ka Rasulullah, ya Rasulullah, abdi opatan tos muter ka ditu ka dieu, aya nu ngawartosan cek tetanggana eta rompokna Alqomah, eta ibuna Alqomah, tapi nalika ditaros eta ibu teu ngangken. Saur Rasulullah, "Be jeung kami ngabring dianter ku Rasulullah." Rasulullah uluk salam, torok tok crek. Alah. Nalika dibuka pintuna si ibu kaget. Kaget konera midanget, kaget kagiri-giri ningali ingkang sampun prapta. Ya kaget kagiri-giri, ya kagiri-giri reuas. Ya Rasulullah, aya pikeun saeunaon nembean opat sahabat dongkap aina diserangan ku salira, aya pikeun saeunaon? Saur Rasulullah, ibu, nah ibu gaduh murang kalih nu namina Alqomah. Kumaha diwaler? Teu gaduh. Aduh cilaka. Alqomah keur sakaratil maut tiasa nyebat Allah. Cilaka lamun teu meunang ridho indungna. Cik inget-inget sakali deui, nah ibu gaduh murang kalih pameget namina Alqomah. Henteu lamun cek basu tiragen mah dadah teuing da kaula mah teu gaduh murang kalih nu namina Alqomah. Dadah teuing teu gaduh. Da teu boga. Balik deui atuh. Tapi nalika sababaraha lengkah Rasulullah disarangan ke opat sahabat, eta si ibu swantana lalaunan, ya Rasulullah tageuning. Syukur ya cek Semar mah. Wih deui Rasulullah. Kumaha ibu? Kapungkur memang gaduh abdi murang kalih pameget. Tah. Namina Alqomah muhun. Tah. Nah geuning teu ngangken tuh hebatna Rasulullahnya, lemah lembut. Jadi asup ngageingkeun jalma nu salah ku cara nu salah kabeh engkena. Jadi ngageingkeun jalma nu salah carana nu bener ame bener hasilna. Jalma nu babok digablogan, ditajongan, dicarekan, jadi salah kabeh atuh. Kabayang keur nyekek botol ajig demi Allah lieur. Urang teh wah sia calon neraka koplok sia mah bludag. Calon sudah neraka siapa mah beureudang. Ngageingkeun tapi carana nu salah. Kasadar heula nembe di papatahan. Di papatahan asupkan hatena isukan teh kan ganti lain mau botol.
Pak Ustad abdi geus insaf lain botol nu dicekek terus non galon Pak Ustad tuh. Ku cara nu lemah lembut jadi pribadi Rasulullah top markotop pantes seueur syair-syair mau sholawat ke anjina satu kali sholawat Allah bakal masihan 10 rahmat satu kali sholawat Allah bakal masihan 10 kehadian diangkat 10 derajat mun urang sholawatan heula wios sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya habibi ya Muhammad ya arushal khafiqaini ya habibi ya Muhammad ya arushal khafiqaini ya muayyad ya mumajad ya imam al-qiblataini sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi sallallahu Muhammad. Ibu bapak hadirin rahimakumullah nalika ditaroskeun nah geuning teu ngangkeun ayeuna teh ibu cenah boga anak lalaki nu ngaranna Alqamah nah geuning teu ngangkeun kumaha cek ya ibu keheula ya Rasulullah panjang lalakonna ayeuna mah calik heula bilih bade ngopi. Ulah ditambahan sia ulah ditambahan atuh sing karunya. Bisa dicayan kuno ieu keheula ya Rasulullah memang kapungkur abdi ngagaduhan murang kalih lalaki nu namina Alqamah terang saha Alqamah nalika kuring lapar Alqamah dongkap ngahuapan ya Rasulullah nalika kuring hanang Alqamah dongkap masihan cai ya Rasulullah nalika kuring tiris Alqamah dongkap masihan simut ya Rasulullah nalika kuring keung Alqamah dongkap ngabaturan ya Rasulullah tapi baheula di subuh sim kuring nyuhunkeun ka Alqamah ke enjing hari raya hayang atuh dipangmelikeun baju tina sutra dipangmeserkeun ya Rasulullah tupan bager ke ya Rasulullah can anggeus malaman takbiran eta akcuk tina sutra dianggo kabayang bunga nu jadi indung keur malam takbiran Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar tipeting ngadenge takbir ibu dipasihan gamis kumurang kali bapak dibere sarung kudu jadi budak bari jeung nyarita mama ieu gaji pertama AA dipeserkeun gamis kanggo mama nah teu hayang lewe bapak ieu gaji pertama neng dipeserkeun koko jeung sarung yakin ibu bapak ti peuting ngunci maneh di kamar ngadenge takbiran mama ieu budak gaji pertama cenah meuli sarung jeung koko cek pamajikan nya bapak duh budak teh gaji pertama meuli gamis tingali erokna warna koneng bajuna beureum luhurna coklat aing siga lapis. Tapi da yakin lain ku etana leungit siga lapisna oge bungahna leres bunga anak urang gaji pertama memelikeun baju maneh dibere naon ieu bapak dibere koko jeung sarung nah geuning sarungna logor
Cek pemajikan teh nyalogor atuh sarung mah bapana sarung heureun. Yakin dah dipakai malam takbiran bunga leras percis tah siga Ibu Alqomah ya Rasulullah ti wengi teh dianggo terang teu sa Rasulullah da can ngomong subuh berbarengan muadzin as-salatu khairum minan naum. Alqomah dongkap, ibu hampura istri abdi hoyongan baju eta dicandak ya Rasulullah. Alqomah tengantian kuring ikhlas tante baju eta dicandak jeung istrina, tengantian kuring ridho tante baju nu tadi peting ku kuring dianggo dicandak jeung istrina. Subuh eta kuring terido ka Alqomah luar biasa, ucapan terido nu jadi indung ka anakna tukang ibadah nepi ka langit ka Sidratul Muntaha jadi doa ditutup rahmat Alqomah. Ibadahna, puasana, zakatna kabeh ngaran amal-amalan ibadah eueuh manfaatna hareupeun Allah. Sabab naon indungna terido gara-gara nyeri hate. Mangkana Pak Cecep Supriyadi Kidalang ti Karawang dora kamah lain ti dewa, dora kamah lain ti saha-saha, loba nu nerangkeun doraka teh lobana mah ti indung bapa. Lamun urang hayang dina katerangan disebutkeun sabab pangeran moal narima pangampuran urang lamun can meunang ridho tinu jadi indung bapa. Lamun hayang hurung nangtung siang lempang sagala aya teu kudu munjung ka gunung, munjung makan nu agung jeung penta doa nu jadi indung. Hayang beunghar teu kudu meja kasagara, teu kudu menta kasagara, menta makan nu kawasa. Sabab lamun urang hayang mulia teu kudu menta ka dewa, menta makan nu kawasa bari jeung penta doa indung bapa. Mustajabna kabina-bina, mustajabna kabina-bina alah ieu kabina-bina solalilali asalasulali wa'u wa'u were banget panggungan kabeh yeuh. Aji dekek cong ngawayang Pak tenang mun abdi ngawayang di dieu dalang teu kudu dibayar catat Pak. Pusaka reka muning tilu ngawayang di Pakambangan dalang teu kudu dibayar tapi pang mikirankeun pamajikan di imah gitu. Udah balik teh sok ditanyakeun teh. Tapi Pak simkuring ngawartosan ieu nya kayak ibunya punten ngomongkeun ibu-ibu salna. Mun karompok pepijeuh lamun barang peser mending bikeun bae duitna daripada pipaseal. Simkuring gaduh pangalaman. Ka Solo rasaan teh hayang mere nu alus jeung pamajikan. Aya kerudung batik tulis asli, fasmina panjang, tulisan asli, hargana 250.000. Da cekeng tanya, hayang mere pamajikan nu alus. Pangmungkuskeun 300.000 dibungkus datang ti Solo subuh-subuh ngetrokan. Cek pamajikan teh ayah bawa naon eta? Wah aing bakal di alem. Ibu tah aya kerudung kenang-kenangan ti Solo. Dibuka. Halah geuning sae sabarahaan tah didinya masalah mulai muncul. Aing nyebut murah kita disebut maknya jang pamajikan mere nu murah. Aing disebut mahal sing mahal teuing pengalaman aja demi Allah. Akhirnya makang jujur ieu teh pangaosna 250 bangga teh ya Bu daek bunga tos dibungkus teh 300.000 kumaha ngajawabna pamajikan aing teh di pasar baru ge ngayah nu kieu mah. Kabayang tidinya tah teu pira aya lotek tah di jalan baru deket kampus meuli hargana 12.000 hiji kadinya bisi hoyong ngobaan lotek dibuka nu pertama ditanyakeun ku pamajikan naon lain meuli ti mana sabarahaan ieu aduh aing geus kana harga ieu 12.000 5 une 5.000 ge wareg. Yakin mending ulah mang meulikeun sing pasea. Makana lamun sakitu ngabodo mun meuli nu alus teh murah ieu teh ngan 200.000 padahal 2 juta. Hendak sakadeung teh eueuh
Kamana ieu geuning teu aya? Dijual 250 menang untung 50. Alah 2 juta dijual 250 hanas nyebut murah. Ampun ya Allah. Ditempi deh kopi nanya kenapa? Ulah tambahan. Ibu bapak hadirin rahimakumullah. Tengangken kabayang nu jadi indung budakna jauh bajuna dibikeun ulang jentul sorangan salaki geus teu aya anak indit leungiteun lamun cek bahasa sinden mah leungiteun kuring leungiteun dikamanakeun ieu dikamanakeun dongeng endah katumbiri taraje langit nu asri widadari turun mandi leungiteun da eueuh atuh salaki geus eueuh budak leungit nyokot baju jang istrina tidinya abdi teu ridho kumaha Rasulullah ibu sing karunya kanu jadi anak bahaya keur sakaratil maut teu bisa nyebut Allah ibadahna berjamaah di pengkeureun kaula sia-sia bakal asup ka neraka kumaha cek indungna wios lebetkeun bae ka neraka ka nyeri abdi embeh ka ubaran cek Rasulullah moal maut alkumah lamun teu dibeulem kumaha cek indungna mangga beuleum bae mun bisa mah abdi hayang ningali alah eta geus kanyerian pandi urang mah kitu mun nyeri hate teh aing mah satungtung can nya hulu ngaler mah teu hayang ngahampura hade eta teh ulah aya kaluar basa kitu da geus ninggal mah hanjakal apal teu nyambat bae maneh hayang diusapan hulu bener eta teh bener tuh ayeuna geus jadi layon sedih sia teh aduh hampura aka lain bong usapan da nyeri ayeuna mah geuning leuwih nyeri ditinggalkeun ku aka hayang diusapan hulu kitu tah saur Rasulullah alqomah bakal dibeuleum mangga beuleum bae dikumpulkeun kayu bakar payuneun rompokna ibu alqomah dipayuneun ibuna alqomah digotong tah alqomah ditandu paadu tetep jeung indungna ngabalieur memalingkan muka nyeri hate nu jadi anak atau bapak rek menta hampura pahampura malinges nu ek dipenta hampura indit nyeri tetep dedeh na leungit tetep dedeh moal bisa dibobodo daun hiris ngemplakna nu ngemplak hejo duh teu dituluykeun da eueuh gamelan nyeri geus paadu tetep indungna malinges teras kumaha ibu karunya alqomah tuh bade dibeuleum mangga beuleum bae atuh saur Rasulullah dedeh teuing ieu alqomah baluang teu bisa nanaon dinyalakeun apina dur nyala ngabebela hasupna kaluhur cek Rasulullah alqomah bakal dibeuleum urang bakal jadi saksi karunya keneh ibu karunya alqomah bade dibeuleum mangga beuleum bae alqomah bade dialungkeun diitung mun urang mah 1 2 3 mun cek bahasa Banda mah hijin 2 deon mun cek bahasa Inggris 1 and 2 and 3 tapi kasabab urang Arab meureun teu kitu ngitung nanya wahid wahidun mawahid keur mudun lain wahid isnain talasa alqomah siap dialungkeun indungna ngagerewek ya Rasulullah indung nu mana nu tega ningali budakna geus dikandung 8 bulan dilahirkeun hese disusuan 2 tahun diajar lempangna dituntun kudu diduruk hareupeun panonna ya Rasulullah indung nu mana nu tega ningali budakna geus digedekeun geus dibagjakeun kudu diduruk barjing asup neraka yap kasep anak ibu ka dieu ibu ridho diturunkeun deui ditangkep ku ibuna alqomah randut tut cipanon alqomah kunon disebatna ummi Allah ya wis kena dihing pinasti mapag baya kena lara tumungkul
pus alqomah nyebat Allah sabab lautan hampura indungna dibuka ku sabab ridho. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, hikmah nama urang salaku indung bapak ti anak-anak urang lamun aya budak nyen kahanjakalan pepeje ulah kedal caritaan nyane mah budak bangor budak baong teu nyo diuntung kaluhur moal sirungan kahandap moal akaran mun dagang rugi bae mun gawe dipecat bae kok sia geus nyari nu jadi indung mun dijabah kumaha urang atuh nu geus ngalahirkeun hese capek nyeri deui nu jadi anak kuduna kumaha doakeun kaset ditarima kawirangna ku emak ditawur tarima kawirangna ku bapak tapi keun didoakeun sing mulia sing soleh contoh Ustadz Jepri cek baheula urang kumaha pan kadikeun teh husnul khotimah nyieun lagu pan urang resep kana laguna hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku Tuhanku merestui itu dijadikan engkau istriku engkaulah bidah Rabbana hablana min azwazina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama 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 bidadari surgaku urang doakeun istri urang sing jadi bidadari surga amin murang kalau urang nu istri sing jadi bidadari surga amin jeung urangna jadi pangeran di surga amin ya robbal. Ibu bapak hadirin rahimakumullah lamun sakumaha handegna urang kanu jadi anak kaluarkeun doa nu sae urang salaku anak ti indung bapak urang kahade doana bisa mustajab lamun urang ngajebulkeun panto bedag ngagebrak meja sing inget ya Allah sing nyeureun hatena geuwat sampeur mama hampura neng hampura abdi tadi ngajeblukeun panto tarik teh rumah sahaneg hampura sing ikhlas cium leungeunna insyaallah bakal lulus teu naon reuas mareuas mamah teh tapi teu naon dihampura kitu kedah nama. Ibu bapak hadirin rahimakumullah da kopina geus tereh erep sauyup deui cem dimeureun urang cekapkeun besak ieu kirang langkung nanyuhunkeun dihapunten lamun sae nu didugikeun dongkap nati Allah lamun awon dongkap tina kabodohan sim kuring upami bapak ibu tiasa ngamaklum dirogotkeun da sauyup deui nya diseepkeun deui berarti ke ondang deui mun aya acaranya subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin anu sami dimuliakeun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah acara demi acara awan sarengse kalayan salamet teu aya halangan harungan naon mangga urang same-same ngadoa Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa aladihi wa dzurriyyatihi wa li baitil kirami sallallahu lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa karimina wa duhrina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajmain. Amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yu'afina wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal qani wa adhimil tani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wa taqna biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami' syai'at
wa tarfa'una biha indaka darajat wa tubalighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa badal mat. Allahumma inna as'aluka salamatan alaina fid din wal afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawina fi wa najatan minna wa labahina lisab. Rabbana dalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakati umul Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.